Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra dangu tepang dangu deui sareng sim kuring Kang Mulyana dina acara ngadongeng Sunda. Tapi satu acana medarkeun ieu caritaan sim kuring nyuhungkeun dihapunten mangribu-ribu kalepatan. Kumargi sim kuring nembe tiasa deui medarkeun ieu dongeng teh anu tos katunda sabaraha dinten lamina. Awaktos ku waktosna para wargi sadayana sim kuring masih kene sibuk ku padamelan anu teu tiasa dikantunkeun tah kitu para wargi. Insyaallah bade dijadwalkeun bae dongeng teh kapayuna mah. Dinten naon wae nama tayangna tabuh sabaraha prungna. Sakali deui sim kuring nyuhungkeun dihapunten ka kaum dangu antos satia ngadangukeun dongeng basajan sim kuring. Ameh henteu janten gantung dangueun, hayu mitra urang teraskeun deui dongeng teh. Salaresna mah sakedik deui naskahna teh. Sakedap deui ge tamat geuningan. Mugia dongeng sim kuring ngajantenkeun pangiring dina waktuna sewang-sewangan para wargi. Dina jejer caritaan neraskeun deui dina lalakonna si Kohar Gurat Beunghar Serika 28 karangan sim kuring pribadi. Urang uihan heula sakediknya mitra dongeng teh parantos dugi ka Sinatria saha Andika teh. Kaula mah Raden Setragenta. Hei siluman, geura tunjukkeun wujud asli Andika teh. Mata kaula mah lain mata pedaya. Kaluar haseup hideung dina awakna Nyi Arum teh. Ajang helek jadi wujud aslina Patih Brajageni. Papakeanana siga dina karajaan. Kitu deui jeung Raden Setragenta papakeanana make kampret bodas. Iket bodas dina sirahna. Ya, geura tadah pangawasa kaula. Patih Brajageni langsung ngawatek ajianana. Barang arek ditarajangkeun Raden Setragenta geus aya di luar. Di dieu ieu urang ijena siluman. Ame laluasa mah. Sor, geura petakeun pangabisa teh. Patih Brajageni ngawatek deui ajianana. Mimitina mah aya angin leutik. Telila kalilaan ngagedean angin teh siga angin tornado, tapi pikeun Raden Setragenta mah bakat ku tenang manehna sidakep leungeunna direkepkeun. Dugi kadinya lamun telepat mah mitra kumaha salajengna mitra lalampahanana si Kohar teh. Hayu mitra urang lajengkeun deui. Tapi sateu acana diteraskeun sumangga anu teu acan subrek channelna RD Mulyana Dongeng, diklik heula gambar loncengna, diklik notifikasina, sangkan sim kuring tiasa teras nyayogikeun dongeng-dongeng anu sanesna. Mugia ku kasayan mitra sadayana anu tos subrek atanapi atos ngadangukeun acara dongeng sim kuring, mugia dipasihan sehat sabihara sabiharina. Hapunten mitra, mangga urang lajengkeun deui. Saterusna Raden Setragenta mah leungeunna direkepkeun. Panonna sabari dipeureumkeun angin bubuatan Patih Brajageni lalaunan ngagedean. Eta angin teh mangrupakeun gulungan haseup hideung. Mimitina ngadeuketan ka Raden Setragenta, ihiukan karasa tarik kadengena. Tatangkalan mah geus sidik loba anu karabut.
arasup kana eta gulungan angin hideung teh. Wujud Raden Sentragenta anu saterusna mah kabawa ku eta angin buatan siluman. Patih Brajageni melak cangkeng nyakakak seuri. Geus ujug tak kabur yen Raden Sentragenta bakalan binasa ku eta angin. Tapi lain matak ngaranjukna pikeun Patih Brajageni mah. Teu sidikna matana dibolotot-bolototkeun. Ningali kayaan Raden Sentragenta anu melak cangkeng bangun ngalelece di luhur gulungan angin teh. Lalaunan eta angin teh nyilorot ka handap leutik ngaleutikan pes atuh angin teh ngaleungit. Abadega nangtung pikeun Raden Sentragenta mah. Pok Raden Sentragenta nyarita bangun ku nangtang. Siluman, sok gerak kaluarkeun sakabeh pangabisa teh. Ulah waka gede hate Raden Sentragenta. Ilmu kaula eta macan sabaraha. Sok kaula mere kesempatan ka Andika. Kaula masih kena bisa ngahampura Andika lamun Andika ninggalkeun tempat ieu. Kaula urusan jeung Andika Sinatria. Urusan kumaha ilaing teh siluman. Andika geus ngieun kakacauan di lembur Karangjati. Teu saeutik Andika ngieun karuksakan. Berarti Andika aya urusan jeung kaula. Teu loba catur deui pikeun Patih Brajageni mah. Manehna muserkeun deui elmuna bibirna kunyam-kunyem. Putakeun jampe pamakena. Sabari kadua dampa leungeunna direkepkeun. Petana kitu teh nimpulkeun langit cing geleger solagurudug anu buburi nyahyan. Katambah angin anu sakitu gedena tetangkalan mah geus sidik aroyag. Teu saeutik anu larungkad mah. Bumi teh asa inggeung karasana. Pikeun urang lembur mah eueuh saeutik oge anu ngulamprang wani kaluar imah. Patih Brajageni ngaluarkeun hawa panas na leungeunna. Kadua dampa leungeunna diputerkeun nimbulkeun gulungan seuneu anu sakitu gedena. Gedena teh satangtungan jelema anu saterusna gulungan seuneu teh didorongkeun ka hareup. Di arah awakna Raden Sentragenta blesur atuh eta gulungan murukana awakna Raden Sentragenta dina kecepatan anu pohara gedena. Raden Sentragenta oge langsung ngawatek ajianana pikeun nadah eta serangan Patih Brajageni teh. Kaluar hawa tiis tina leungeunna Raden Sentragenta teh anu saterusna mah dua kekuatan pantrok. Kelker eta kekuatan teh nimbulkeun sora anu sakitu pohara gedena. Panas dilawan ku tiis. Patih Brajageni gogodeg ku eta kajadian teh. Napasna renghap ranjuk. Soalna anu dising harepan ku manehna nyata nabi mibanda kekuatan anu luar biasa. Tetela geuningan Sinatria teh elmuna luhur oge. Tapi kaula mah eleh kuatah-atah tah kitu gundeman hate Patih Brajageni teh. Sesakali tarung dina mega, sesakali tarung dina jero taneuh. Lompat ka sagara diudag ku Raden Sentragenta. Kitu jeung kitu tarungna teh Patih Brajageni jeung Raden Sentragenta teh. Ayeuna urang nyelang heula ka tukang. Urang nyaritakeun heula si Aki Wikalpa. Bada magrib manehna geus aya deui di imahna Suminta. Teu loba catur pikeun Aki Wikalpa mah. Dina peuting eta Aki Wikalpa marentahkeun ka Suminta. Sangkan nyadiakeun deui parupuyan. Teu hese pikeun Suminta mah.
Sagala naon anu diperintahkeun geus disiapkeun ti sore keneh. Sagala anu dibutuhkeun ku Aki Wikalpa teh suminta dibaturan ku Mang Ipin badegana sila meneko dina saha mah. Sanggeus urung eta parupuyan teh dina rohangan teh Mang Ipin jeung suminta gigisik panon mapageun jampe samakena ku hasil kal menyan anu nimbulkeun bau ngamimitian meulem ongkek pikeun anu ngambe mah. Terus Aki Wikalpa marentahkeun sangkan mawa baskom kosong. Atuh Mang Ipin jung wae nangtung asa kabeneran pisan dina pamikirna Mang Ipin mah. Terus buru-buru ka dapur anu satuluyna Mang Ipin kacai ongkek eureuleu utah Mang Ipin teh. Anu teu kuateun ti tadi hayang utah. Geus kitu Mang Ipin mau baskom song atau diasongkeun ka Aki Wikalpa. Terus eta baskom teh diisian kembang 7 rupa. Terus Aki Wikalpa ku siwel muka endongna terus ngaluarkeun orok dina endongna teh. Atuh pikeun suminta jeung Mang Ipin mah lain mata kagetna jeung ngaranjugna. Tetela endongna sakitu leutik bisa jang make nyimpen orok sagala rupa. Mang Ipin nyarita dina hatena. Jang naon eta orok be. Mang Ipin teu loba nanya, da sieun ku Aki Wikalpa teh. Kitu deui suminta ge ngahep-hep weh cicing. Anu satuluyna eta orok teh diasupkeun kana baskom. Aki Wikalpa milihan keris anu dijajarkeun sanggeus dipilih. Saterusna keris teh dijampean. Terus eta keris teh dideketkeun kana beheungna orok. Mang Ipin jeung suminta mah mata kreuwas jajantungna ratug. Bengong mata simeuteun anu saterusna Aki Wikalpa mencit eta orok teh ngoceak atuh pikeun si orok teh leungeunna rorowesan sukuna kekajetan ngalepaskeun nyawa. Aki Wikalpa geus kaancikan setan idajil sifat iblis dina dirina geus ngadarah daging anu taya ras-rasan eueuh rasa kapri kamanusiaan papada manusia. Mang Ipin ningali ku eta kajadian matak ngeleper awakna teh ngarasa leuleus teu wani ningali ngadon micin beungeut. Kasambung deui tarungna Patih Brajageni jeung Raden Setragenta. Patih Brajageni ngawatek deui ajianana atuh wujud Patih Brajageni teh ngalobaan. Raden Setragenta sakedapan mah mundur salengkah panonna gular gilir kalitu ka dieu. Hei Raden Setragenta, keratadah yo panarajang kaulah. Sor Patih Brajageni bebarengan atuh mamalihanana Patih Brajageni teh narajang ka Raden Setragenta. Dina serangan dikulilingan setiap madap. Aya anu make suku, aya anu make leungeun, aya oge anu make pakarang. Sasakali Raden Setragenta teh nakisan eta panarajang teh. Raden Setragenta rada cineureun awakna kabeunangan ku panarajangna mamalihanana Patih Brajageni anu lobana puluhan. Modar ayeuna mah Raden Setragenta. Awak Raden Setragenta ngalayang ka tukang nembrak tatangkalan. Dorok-dok peunggas eta tatangkalan anu sakitu gedena teh. Teu lila huniang hudang deui Raden Setragenta teh. Sabari ngalungkeun tatangkalan anu sakitu gedena ka gigir. Raden Setragenta langsung ngawatek ajianana. Ieu ajian teh ngandung hawa tiis bisa ngabekukeun anu aya di dinya. Ajian teh sapenuhna dipulkeun anu diarah sakabeh wujudna mamalihanana Patih Brajageni. Patih Brajageni ge teu mingke deui langsung deui narajang pabarengan ngarempuk Raden Setragenta. Pamikirna Patih Brajageni mah moal aya ojah deui pikeun Raden Setragenta mah. Awak Raden Setragenta langsung muter ka luhur siga kolecer.
tumrapna nimbulkeun hawa tiis anu nyecep ka tulang sandi matak beku kana awak. Atuh barang sakabeh awakna mamalihanana Patih Brajageni teh barareku teu bisa bagarak. Awakna teh teu barisa diusikeun anu akhirna Raden Setragenta langsung ngadiuskeun deui peureupna ngagempur sakabeh awakna mamalihanana Patih Brajageni duk anu geus jara dipatung ku hawa tiis atuh ararancur eta wujudna teh wujud asli Patih Brajageni anu geus kakeunaan ku eta ajian nu akhirna mah teu walakaya. Awakna ngajengkang ka tukang sabarinahan kanyari jeung leuleus anu pohara ceuk pamikirna Patih Brajageni geus moal aya untupan deui pikeun ngalawan Raden Setragenta. Manehna kurinjal hudang langsung ngabelesat ka luhur kabur ninggalkeun eta pakalangan sabari mawa tatu parnana awakna anu pohara karasana nyari rek muru ka nagara leuweung cadas. Ulah kabur sia Patih najan rek lumpat ka kolong langit oge paribasana kaliang cocopet ge teu purung ku kaula diudag. Tapi pikeun Patih Brajageni mah teu nolih deui kana ucapan-ucapanna Raden Setragenta teh. Dina wanci peuting karasana matak tiris diparengan hujan silantang. Karasa angin cing galalebug katambah sora guludug kilat bubrinyayan. Nambahan kakeung di eta lembur teh Mang Ipin ngarasakeun geus teu geunah cicing bujurna karasana empot-empotan. Napa mikirna Mang Ipin teh tetela aki-aki teh lain jelema nyatana mah iblis anu eueuh rasa-rasan ka papada jalma kieu carana mah kuring kudu balik sanggeus getih orok aya dina baskom terus eta getih teh dijampean biwirna kunyam-kunyam deui sanggeus kitu aya angin gede asup ka eta rohangan panto jandela cing maruka cahaya lampu cing parareum dina parupuyan aya haseup gede ngagulung ka luhur anu ngawujud siga jalma pok haseup teh nyarita. Wah Aki Wikalpa kaula datang ayeuna puncakna pikeun Andika nampa deui elmu ti kaula ieu orok anu ka 65 namun sanyatana Andika bisa ngepaskeun syaratna bisa neangan hiji deui orok sangkan jadi 60 genep dijamin ku kaula ilmu Andika eueuh anu bisa nandingan. Ondok sumangga kaula nyun Raja Harumanggeni kaula nganuhunkeun pisan tapi kaula aya pamenta sangkan si Kohar buru-buru di ala nyawana pikeun kaula mah manehna anu terus-terusan ngahalangan kana maksud kaula mah. Tong ariwang Aki Patih kaula Patih Brajageni keur merangan si Kohar sakedeung deui ge bakalan aya hawar yen si Kohar pae Patih kaula kasaktena eueuh nu nandingan manehna bakalan bisa maehan si Kohar. Unggut-unggutan pikeun Aki Wikalpa mah nandakeun panuju maksud Raja Harumanggeni teh. Aki sukra wadalkeun hiji deui orok teh sangkan Andika dibere kasakten ku kaula. Atuh mikir pikeun Aki Wikalpa mah manehna ayeuna mah ngarasa hese pikeun neangan deui orok teh da geus langka kitu dina pamikirna mah. Nah ngadon ngahulang Aki henteu kaula nyuon. Anu saterusna eta getih dina baskom teh disedot ku Raja Harumanggeni
Sanggeus beak eta getih pes atuh eta haseup teh ngaleungit. Sanggeus diomongan kitu Aki Wikalpa satuluyna mah miraga meneng mikir kudu kumaha milampah neangan deui orok tapi kaburu kagorowahkeun ku Suminta teh. Aki, ya Aki, Aki, aya naon Minta, kumaha ieu teh geus beres ieu teh Aki. Ari dedengean teh patih Braja Geni keur ngala nyawana si Kohar. Oh, Minta bener pisan. Patih Braja Geni bedana teh ayeuna teh keur tarung. Nya alus atuh Aki, sugan isuk aya hawarian si Kohar beunang ku ajal. Terus ayeuna urang kudu kumaha atuh Aki? Ayeuna mah urang tungguan. Malane ulah wakaing kah. Teu nanaon Aki, kuring hayang kacai ieu teh. Jung kadinya. Sarua Aki sium kuring ge hayang kacai ieu teh. Mang Ipin pipileueun. Bakuna mah manehna geus kesel ningali polana Aki Wikalpa teh. Napa mikirna mah manehna mah arek balik wae kitu. Napa mikirna Mang Ipin mah. Urang caritakeun deui patih Braja Geni anu lumpat ka luhur mapag mega rek muru ka nagara Leuweung Cadas. Sanggeus nepi atuh cedo hormat patih Braja Geni teh. Apunten sadaya-daya, kaula nuhun kaula seja pade dedeheus ka pangarsa. Bagja temen kaula ngarep-ngarep Andika Paman Patih. Kumaha sok geura buru-buru caritakeun ka kaula aya naon ieu teh? Mata kreuwas ka kaula. Caang bulan 14 jalan gede sasapuan. Degeuneuk teu maleuk-meuk beheung deg-degeun. Suku genteng belokeun. Sumangga pangarsa gamparan. Kaula bade dikumahakeun oge. Aya naon ieu teh Paman Patih? Kumohon pangarsa nyuhungkeun dihapunten sadaya-daya. Nyatana si Kohar elmuna leuwih punjul tibatan kaula. Kaula henteu bisa nandingan ku kasaktianana. Malahan mah manehna ngudag kaula ka ieu nagara teh. Tah kitu kaula nuhun. Bangsat kurang ajar. Hei Adipati jeung para prajurit geura siapkeun pasukan. Sangkan jaga di tapel wates. Sangkan si Kohar ulan nepikeun ka narobos asup ka karaton. Unjuk sumangga kaula nuhun seja diestokeun pisan. Anu satuluyna Adipati jeung prajurit ngajugjug ka tapel wates samakta ku pakarangna masing-masing. Urang caturkeun deui Raden Setragenta anu ngudag patih Braja Geni. Manehna terus ngudag sanggeus aya di tapel wates nyampak teh ratusan prajurit geus siaga dipimpin ku Adipati Yaksa Geni. Kisilah, arek ka mana Andika ulah kumawani asup kitu bae ka nagara Leuweung Cadas. Sok geura tinggalkeun tempat ieu saacan kaula ngieun tindakan. Pikeun kaula mah moal ngejat satungtung acan ngobrak-ngabrik nagara Leuweung Cadas anu geus ngieun pucuk digirang nyin kekacauan di nagara manusia. Ulah waka sombong Andika teh Sinatria. Yeuh, samemeh Andika asup ka nagara kaula sing harepan heula kaula ieu Adipati Yaksa Geni. Hahaha, rekepkeun sakalian jeung rajana. Ditagenan pikeun kaula mah. Tetela Andika teh telempar ku nyawa. Hei prajurit, geura tigas tah beheungna. Prajurit anu aya ratusan teh nyerang babarengan ka Raden Setragenta, tapi
pikeun Raden Sentragenta mah henteu matak seber sanajan ratusan prajurit nyerang babarengan oge. Sikepna ludeng tandang ngayonan eta prajurit teh. Euleuh waktosna seep kaum dangu mung sakitu dongeng lalampahanana si Kohar seri anu ka-28 diantos wae seri anu salajengna. Hapunten anu kasuhun mugia kahibur ku caritaan Sim Kuring. Hapunten sadaya tutur ucapan basa Sim Kuring anu kirang merenah. Mugia kahibur cak wassalam.